Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun wal julusa sarta diuk pituruqoti di pirang-pirang jalan. Faqad nahana nyata geus nyegah ka urang sadayana anhu tina itu julus saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa in kana mangka lamun aya jalma labuda eta misti minhu tina itu julus pituruqat fa'ati maka kudu mere anjeun al tariqa kana jalan haqqahu kana hakna tarik. Wa huwa bari ari itu hak kama seperti perkara fil hadisi anu aya dina hadis godul basori eta nutupan paningali wakaful aza sareng nyegah pilara warodus salami sareng ngajawab salam wal amru sareng marentah bil ma'rufi kana kasayan wan nahyu sareng nyegah anil mungkari tina pamungkaran. Wa idza kumta di mana-mana cengkat anjeun min majelisika tina tempat diuk anjeun faqra mangka kudu maca anjeun ad-du'a kana doa al-warida anu datang anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa sareng ari ieu doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah wa bihamdika sareng kalawan muji ka Gusti asyhadu nyaksi abdi alla ilaha kana teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan illa anta kecuali Gusti. Astaghfiru nyuhunkeun panghampura abdi ka Gusti. Wa atubu sareng tobat abdi ilaika ka Gusti. Paman mangka ari sing saha jalma qala eta ngucap ieu man zalika kana itu doa ghufiro mangka dihampura saha lahu man Gufiro mangka dihampura lahu pikeun eman naon ma perkara kana anu bukti ieu emak teh pi majlisihi eta tetep dina tempat diukna emak. Wallahu a'lamu bishawab.